Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nami Abdi Rana Riri. Abdi di kelas 10 PPLG C. Di dia Abdi bade macaken sajak Sunda anu berjudul Kaca Hirup. Kaca hirup. Hirup teh kawas kaca bening. Lempok dirina sorangan dina unggul lengkap. Lamun seuri nu katinggali bagja. Lamun ceuri nu kacidas mina kaca henteu sok mulus salawasna. Kadang retapku kahariwang jeung salah, tapi bisa diberesihkeun ku keikhlasan, dikuatkeun ku harapan nu teu leungit. Dina kaca hirup urang diajar ningali nu bener, ngaku nu salah, ngabenerkeun nu kudu dibenerkeun, sarta narima sagalana kalayana tulus jeung pasrah. Hirup sanajan ringgih kawas kaca, tapi bisa caang lamun dijaga. Sagalana balik deui ka hate, sabab hate teh cerminan kahirupan urang sorangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.